Taroktum ma khawalnakum wara'a zuhurihim. Ya, zuhurikum punten. Watarokna sareng wataroktum sareng ninggalkeun aranjeun sadaya ma perkara khawalnakum anu dikumpulkeun ku aranjeun sadaya waro azuhurikum disatukangen tonggong aranjeun kabeh. Jadi kieu naon rupa anu geus dipaparinkeun ku Allah ka urang engke ku urang bakal dikantunkeun. Kitu deui. Kroni urang babaturan orang anu tadi sagulung sagalang teu weleh melaan ka urang ku urang bakal ditinggalkeun jeung manehna oge bakal ninggalkeun urang sadaya. Ya, bakal ninggalkeun urang nu salajengna urang tingali dawuh Allah wa manaro ma'akum sufa'akum dawuh Allah kitu. Wa manaro sareng teu ningali kami tawa ka sareng kami teu ningali ma'akum jeung aranjeun kabeh sufa'akum pelindung anjeun nya pembelaan anjeun eta gitu. Begitu orang muli ka Allah da mangkat teh sorangan maka bakal moal ningali Allah teu ningali mana anu baheula sagulung sagalang nya. Begitu di mahkamah Allah mah sadayana pegat teu aya asbab teu aya nasab teu aya gantar kakaitan ya. Nalika perkara nu keur di alam dunya ku urang dibelaan nalika perkara nu keur di alam dunya ku urang diibadahan di dinya mah moal aya mangpaat sareng moal mendakan naon anu bisa nyalametkeun naon anu bisa mere pertulungan. Are kumaha lamun kitu nya. Mun urang salah lengkah geus pasti bakal cilaka. Nah, geus pasti bakal cilaka. Itu urang balik ka Allah. Teu aya kajaba anu dicanda ku urang nya kajaba amal nya. Amal orang sae atau napi jadi nu dicanda ku urang teh iwal ti amal urang sae amal urang awon ya. Jadi sadaya anu dilakukeun ku urang tangtu wae kudu ditasarupkeun jeung syariat Quran itu ambe kena kacandakna sae naon margina urang tingali dawuh Allah Subhanahu wa taala digambarkeun ya ihwal poe kiamat saha jalma anu meunang aman tenang dina poe kiamat nya urang tingali supaya urang hati-hati ti ayeuna manja bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faja'i yauma idin aminun wa man jaa bisyai'ati fakubbat wujuhum finnar hal tuzzauna illa ma kuntum ta'malun. Ada orang gitu ya. Man nopi hartoseunana la ala wallahu alam bisawab. Man saha jalmana jaa anu dongkap eta jalma maksudna dongkap ka mana? Dongkap ka Gusti Allah.
bil hasanati kalawan nyandak pirang-pirang kasaean ya, kalawan sae palau mangka pikeun eta jalma khairun anu leuwih sae minha tinimbang eta kasaean. Jadi bakal dibalas ku Allah anu leuwih sae. Wahum sareng ari maranehanana mim fajai yauma idin tina pakewuhna poe eta atawa poe ieu poe kiamat maksudna aminun bakal diamankeun atawa bakal ditenangkeun Bu nya urang tingali jalma anu gaduh iman dina setiap pakewuh pasti disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Contoh kamari meletusna Gunung Semeru sabagian jalma anu iman bener-bener ku Gusti Allah disalametkeun bahkan diungsikeun ti heula. Ku alpukah diusir ku eta warga. Nya begitu rengse eta jalma mangkat pada diusir ku Gusti Allah didongkapkeun balai gunung meletusna gunung gitu nya hiji bukti. Jadi jalma anu iman bakal disalamatkeun ku Allah tina bancang pakewuhna komo engke jaga poe kiamat eta nembe kiamat sugro Gusti Allah parantos ningalikeun takdirna. Gusti Allah parantos ningalikeun janjina sangkan engke jaga urang teu kenging atanapi aman dina dinten kiamat mangka urang ti ayeuna kedah siap-siap kanggo mayunanana kunaon nyiapkeunana ku amal nya